Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan hikmah. Hikayat abid nu sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkeun hiji jalma jenengan Rabahul Abbas geus meuli abid anu kulitna hideung hargana 4 dinar. Eta abid teh tarapati sare sok nyaring nungguan dudunganana anu keur tibra sarena. Dina hiji peuting ditanya ku dudunganana, kunaon maneh teh saban peuting tarapati sare nganungguan bae kaula? Jawab abid, hei dudungan, di mana datang poekna peuting si abdi sok emut kana poekna kuburan sareng poekna neraka jahanam. Ku kituna jadi leungit pisareun, di mana emut kana bakal dideheuskeun di payuneun pangeran. Hate abdi teu kinten bingungna, di mana emut kana surga sareng kanikmatannana. Tikeul kasonohan abdi kana surga. Ku kituna kumaha petana bade tiasa mondok. Harita keneh dudunganana nyuuh kalenger geus sadar pokna nyarita. Pangkat kaula henteu pantes ngamilik abid pangkat anjeun. Ayeuna mah jung bae geura indit anjeun balik maneh geus merdeka lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah. Ini pangkat abid atau pembantu yang sangat luar biasa sehingga bisa mengalahkan keimanannya daripada bosnya. Maka ternyata benar perbedaan kita atau manusia diukur dari takwanya. Maka ketika kita ingin melihat jajaran atau kemuliaan seseorang, maka lihatlah keimanannya. Dari mana sisi imannya? Apakah lebih besar takut kepada Allah, apakah takut kepada manusia? Jika hati orang lebih takut kepada manusia, berarti imannya tipis. Tapi ketika lebih dalam atau lebih takut kepada Allah, walaupun dia miskin, tidak kaya seperti orang kaya, maka ternyata derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetaplah terkadang realita membuktikan jika kita tidak mempunyai harta, maka kita akan dihina walaupun mengerti agama. Maka dari itu kita terus berusaha baik dunia maupun akhirat atau masalah agama harus kita jalankan dan kita lakoni supaya bagja dunia dan bagja dari akhirat. Mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.